Palebah mana ibu palsuna di make up, di blush on, make lipstick ongkos sesengitan. Kamana ibu bade ngaos. Nah iya nu aslina ibu matak sagelis-gelisna ibu di make up, di blush on, make wedak aya kuring kabita demi Allah henteu. Kunaon kuring teu kabita da ieu mah palsu, da aslina ibu malain nu ieu. Nu mana atuh anu wayah kieu cicing di imah daster merengkel, kameja ngalek-lek soek, dikekepan huak hiek bau kelek, sok we ngaku. Tah eta aslina ibu matak sagelis-gelisna nu katempo koe ayeuna demi Allah teu kabita saeutik-eutik acan. Nana gerhana asli palsu tong diomongkeun ku ibu kuring deuk ngaku palsu. Palebah mana palsuna ngomong jiga nu heueuh ceramah jiga nu nya nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh alang nu susah ibu teh karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring. Matak lamun ibu hayang asli Pak MUI kaluhur pek nyarita sae jang ceramah teh kudu kitu urang teh kudu nyaah ka fakir miskin ngan diteuteup teh da salira malain bereun mobil boga sawah boga imah ge boga jelas abdi boga berarti abdi lain bereun atuh kumaha aya nama amplop teh moal dibikeun sing teh naha Pak MUI make jeung moal dibikeun apan ceuk salira yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tata dina telepon atuh hanas datang palsu nu beunghar asli palsu hampura palsu sakapeung deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur. Batur boga imah 3 urang karek hiji pan panas hayang 3 nyieun 3 sertifikatna kabangkeun. Mobil hiji batur 3 hayang mobil 3 BPKB na kabangkeun hareupeun umum mobil 3 imah 3 punten sisirah mah ngebul tiap bulan setoran. Matak jalma nu asli teh nu mana atuh di luhur aya pejabat asli palsu da keur palsu jiga senang ku urang dilalajoan tumpak kapal beung ka ditu beung ka dieu ditanya ku kuring ngeunah cing tumpak kapal teu naha asa tumpak guludug naha di ditu demo di demo pagarna dilek-lek ku rakyatna nepi ka jarah ka jero-jerona tumpak mobil da kuat asa tumpak guludug tah coba ieu teu baroga duit tapi babaraha katakan gening kesenangan mah aya di dieu Pak bener dek saha nu demo ka ibu geus sok daeuh kusabab hirup urang teh adalah palsu matak tembongkeun atuh anu aslina saha urang aslina nu disebut manusia teh hamba Allah ari hamba Allah mah ngahambakeun diri ka Gusti Allah matuk lamun manusia pedit dina harta lain hamba Allah hamba dunya lamun manusia silih sikeung dina politik kadituna neangan jabatan berarti lain hamba Allah tapi hamba ngahambakeun diri kana jabatan lamun jelema gede amok berarti hamba nafsu mana hamba Allah teh mana dan nu ngaran hamba Allah mah judulna ge innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah. Tak ieu teh kuring teh keur neangan jalma nu bareng jeung Allah teh. Nutur-nutur nu sok ka masjid panyata jeung Allah, ipek teh bubar ti masjid melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna, asa aing pang masjidna. Nah, bubar ti masjid jadi sombong, dalil nu mana nu tah manusia cicing dina kasombongan. Aduh, nutur-nutur nu sok zakat, nu sok infak panyata jeung Allah, ipek teh infakna teh dijieun status alhamdulillah parantos santunan, si horeng jeung ria geuning infakna teh. Genah ceramah unggulkeun demi Allah tah. Kira-kira anu kasindir mending balik kitu ah. Jadi ieu kuring teh filosofi Pak. Bajuna biasa, calanana biasa, ngomongna biasa. Nah, sabab kuring mah hayang panggih heula jeung jelema nu bareng jeung Allah. Mana? Ieu pangajian nah jeung Allah, da teu percaya. Isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu caramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah nepi ka loba kieu. Geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana ceramah nana jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Nu balik jawaban hiji oge. Beungeut pangajian, awak pangajian, ceulik pangajian, panon pangajian. Nah, ari eusi hate kuat suudon kitu. Kabeh nu datang nu balik jawaban berarti hati nama suudon padahal ngulem acan mayar acan aja geus nangtukeun moal datang. Aduh da ieu mah ceramah ge mah karabut nepi ka akar teh tak sabodoh nya berarti hirup innallaha ma'ana teh nu kumaha jelema nu bareng jeung Allah teh nu kumaha
sifatna bakal niron sifat Allah, kahayangna bakal kahayang Allah, kaputusanna lagi bakal kaputusan Gusti Allah. Lamun sifat-sifat Allah 88 Asmaul Husna disebutna ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahab, ya Rojak, ya Patah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'id, ya Budir, ya Sami, ya Basir, nepi ka ya Sabur. Hiji we sok ya Rahman, ya Rahim, Allah teh Maha Welas tur Maha Asih. Berarti lamun urang ngaku hamba Allah niron karena sifat Allah. Lamun Allah boga sifat Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih rada ngewa. Lamun urang boga sifat ijid rujid cua ngewa geuleuh keumeuh hasud jeung sombong palebah mana sifat Allah nak nu kitu mah sifat setan nu sanyana. Well. Da sifat Allah mah nyaahan asihan dedeuhan asa kampura nulung nu butuh dalang nu susah ta eta sifat Allah. Matak lamun di dieu aya jelema nu panasan geus lain jeung Allah jeung nafsu. Batur nyen gedong panjuk nyeri hulu, batur meuli motor ratuk angen, batur meuli mobil muntaber, batur meuli sawah ke rumah sakit, batur nyen pila modar. Nu panasan menyiksa sorangan, nah jelema panasan nyiksa sorangan teu narima kana takdir batur Pak. Ngabanding-banding nu kajadian ka urang jeung diri batur. Nah batur beunghar urang teu tuluy amek kanu beunghar panas eta mah ngaranna. Batur maju urang teu tuluy ngewa eta mah sirik ngaranna. Mata keur jelema nu sirik jeung nu panasan boga panyakit hate tuh daun ragrag kana dunya moal katutupan ku daun tapi daun apal kana panon dunya moal katempo. Nalika jelema geus goreng hate saalus-alusna batur boro-boro nempo kalakuanana ngadenge ngaranna hayang nuar murageun darajatna. Well alah koprok bari maranehanana nu kitu teh. Tapi heueuh nya. Saalus-alusna batur disinggarapan ku sifat sirik da moal balik. Bakal neangan cara kumaha carana ngaragrageun darajat batur. Capek hirup kitu. Aduh, sifat-sifat Allah kahayang ge kudu kahayang Gusti. Sok hajat kalau banda mah ngagu kahayang diri lain kahayang Allah. Pan hajat cek Allah mangan 5 rupa, panganten lalaki aya, panganten istri aya, wali aya, saksi aya, ijab kabul, da angeus atuh Pak. Geuning aya dangdut, nah memang nama malaikat deuk joget. Geuning aya bajidor, nah saha nu rek kaluhur. Lamun bener kahayang Allah, kudu nyimpen dina diri atuh. Dangdut ditabeuh, bajidor ditabeuh, wayang golek siap. Padahal hajat mangan 5 rupa, lalaki awewe, wali, saksi, ijab kabul, angeus Bu. Wayang golek kahayang diri, dangdut kahayang diri, bajidor kahayang diri, dereg-deg joget, bubar hajat 2 poe, jebleh di juru masjid. Palebah ditanya, kunaon cing teh ceurik? Kieu cenah takdir Allah bubar hajat gede hutang, kakara Allah dituding, lain Allah nu salah, lebok kahayang tah. Alah, sadeo atuh da. Kaharti itu kahayang teh kudu kahayangna Gusti. Tilu kaputusan ge kudu kaputusan Allah Bu. Nana gerhana jadi penceramah sa Jawa Barat ka kurilingan hampura Pak, lain kahayang kuring lain demi Allah. Da kuring mah teu hayang ejeung teu embung. Lamun jelema hayang tinangtu bakal iklan sorangan dina teu dibere jadi stres. Lamun jelema embung di mana dibere moal narima. Maka kuring mah hirupna geus teu hayang geus teu embung. Deuk aya nu ngulem bae, deuk eueuh mangsa bodoh, deuk payu terserah, deuk henteu ge teu nanaon. Nah, kodok kodar pangeran aya di Allah lain aya dina kahayang diri. Coba tuh pejabat anu teu tulus pan gelo di Cisarua. Nah mah kejeng jadi gelo pada terjadi pejabat apan stres dah hayang jadi pejabat tapi ka rakyat diolok ku duit 50 tuluy beas 5 kilo aya rakyat ayeuna pinter duit dicapluk aya nu dicoblos si komeng kunaon si eta gelo lantaran melaan kahayang. Coba jelema teu hayang teu embung deuk jadi mangsa bodoh dina henteu teu naon keputusan Allah itu terbaik. Sanajan kuring kieu da eueuh merek pi ustadeun di mana ya Ustad kieu eueuh Ustad mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek ta eta Ustad matak mustami teh geuning lamun aya ajengan kitu narangtung wilujeng sumping al mukarrom ari ka Ustad nu kitu mah coba ka urang di jalan well kuat eueuh nu assalamualaikum atuh pan bieu teh ibu-ibu qosidah teh daratang heula ka ditu panya terek minta doa nah dan meureun tadi foto atuh.
Nah sabab batur nyimpulkan ustad teh nu katempo, ustad teh nu kadenge. Urang masa kadar sesebutan disebut ustad teh, yuk urang buktikan mana nu ngaran ustad teh mana. Buktikan dina gawe sabab ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Matak era disebut ustad teh, hanas disebut ustad, ai pagawean geuleuh rujit cua ngewa ka batur. Nah kudu kitu tad. Ngaran ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Ayo nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud ngacung. Ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud? Lamun mah di dieu aya nu baru tong akuanan tahajud dupina eta mah asam urat jadi. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Saha Nabi nana gerhana disebut ustad, cenah pewaris Nabi pentajamna dibikeun moal 2 kali suudona. Ya mustami beki heubeul ceramah beki doraka mending baralik ka ditu. Lamun cek kuring ieu jam tangan kuring dipenta ku ibu, cek kuring cek ibu moal dibikeun, tak ibu teh teu sadar kana awak. Lalajo teuing dosa batur, bawa kana awak ibu. Ibu boga barang anu alus, dipenta ku kuring deuk dibikeun moal. Nya lalajo nu batur sorangan ge sarua, sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Allah, ngeunah ceramah kahartieun nya. Nah atuh lalajo nu batur, geuning dibalikeun kana awak ge sarua. Berarti nana gerhana teh can meujeul disebut ustad, can meujeul disebut kiai, can meujeul disebut ajengan. Matak baju biasa, calana biasa, kuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Era lamun make baju-baju nabi ai kalakuan anggang ti nabi era. Well atuh. Ya ngomong biasa, sunna nah pangalengan itu teu kudu riweuh. Moal nurutan ibu Indonesiaan asa teu ari. Kabudak teh awas jangan main sisi balong, nanti 3 jebur da teu beucereug teh. Awas jangan main sisi solokan, palid ke. Kurumuy akina ti kota sarwana, weh cucu kakek dicari-cari, gok di dieu ah beuki teu balik, Pak. Beuki teu ecereug teh. Kacau. Matak kuring mah Sunda we da urang Sunda. Ternyata manusia teh palsu, nu asli nama hirupna geus bareng jeung Gusti Allah. Jalma nu bareng jeung Gusti Allah hatena bakal kosong, ai kosong teh teu boga naon-naon. Pinter ku Allah dipinterkeun, daek ku Allah didaekeun, bisa ku Allah dibisakeun, mampu ge ku Allah dimampukeun. Mampu naon urang tanpa Allah, bisa naon urang tanpa Allah, mampu sagala naon urang tanpa Allah, jeung bisa naon urang tanpa Allah. Matak anu bisa tong nepak dada asa aing pang bisana ka mana Allahna bet nu datang sombongna. Aduh, geuleuh aing mah ka jelema sombong teh. Kayak nyintreuk ke. Ieu mah aduh gila. Ieu ge kade tah. Sagala dijieun status. Dek tahajud, OTW tahajud. Naon maksud teh naon? Taraweh genep poe, paragpag status Facebook. Alhamdulillah taraweh ke-6 lancar. Ka-7 ka-8 leungit status ya orang eureun tarawehanana. Asa kos nu gelo ibadah di kitu-kitu. Da ibadah ma anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah tuh. Cukup Allah nu nempo urang keur ibadah, geus teu perlu urang disangka ku batur ibadah, geus teu perlu urang disebut pinter, geus teu perlu urang dihargaan, geus teu perlu urang dihormat, geus teu perlu urang diaku jelema alus. Naha nu apal dirina iwati dirina, batur mah ukur nuding nu sanyana. Da bapa ge dihargaan ku batur teh lain bapa nu berharga, Allah nutupan ai bapa. Coba lamun ku Allah dibongkar, saha bapa? Komo keur ngora mah make jeung pernah luncatin aja nelarana geuning. Ayeuna peda geus lekat ka masjid. Para katangtang para kateng-teng, hei inget baheula atuh teh. Teh ge ibu-ibu di jarilbab teh bisa jadi karek ayeuna da bari teh mah cacadunakeun teh. Mana bukti eta nyarengsol. Kaciri nu tara mah kot jengsol gitu. Ya pedah dumeh mana rek pangaosan di tiung pas lalajo dangdut mah kuat teu wawuh urang oge. Pan abdi teh cenah jamaah ustad teh sudi cing dah. Monya jamaah urang tiungna lesot. Ternyata hirup teh ukur disebut matak nah mah jeung lege ku disebut batu. Nya
Mata gede mah ngeus tong ditulis UST Ustad Nana entong era semakin ku batur dihargaan semakin era nama gejeng era naon hargaeunana salat sok kaberangan lohor ka asaran asar ka magriban magrib ka isaan isa ka heesan cek batur ilmu karen meni asara riweuh teh garayu urang balik kana awak sabab jelema nu kosong hate hampuranya sakadang anjing wae bakal ngaharebos kana dirina anjing tapi roge mata kuring mah diajar ilmu eta panggih jeung anjing punten we cing teh pun guru salemur Pak Haji nyebut nu gelo tah gelo cenah ieu nagerhana teh nama jeung gelo mah nya guru anjing paduli dina ulama nyieun kitab namina Bulghum Maram jilidna jilid kahiji babna bab kahiji bab naon eta bab toharoh toharo naon dilamot ku letah anjing gera baca ku ibu hadisna naon eusina lamun wadah tawa sarung diletak ku bibir anjing kumbah ku 7 kali kalayan make taneuh titik hadisna eueuh kudu anjing dibaledog komo nu bogana dicarekan kumbah ku 7 kali kalayan make taneuh bawa kana alam hirup urang kudu guguru ka anjing palebah mana heug atuh urang bongkar najisna baham anjing masih kan bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus kanyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeseuh kana kanjerian batur lain wel pan ibu nu kitu teh urang nganyerikeun batur ku bibir urang salat nu mana nu ngasupkeun ka surga zakat nu mana nu ngasupkeun ka surga apaan cek Allah kami moal ngahampura dosa manusia samemeh manusia silih hampura jeung papada manusia seukeut nu ngaran bibir mah nganyerikeun teh matak sing arapik ngomong teh lain sebolong bentor jeung jepletuk wae kawas nu teu sadar kana diri karena kesalahan batur teh yey gila urang pek diajar agama nu bener da agama mah teu nitah nyaci jeung teu nitah ngabenci matak satiap jalma nu cicing dina agama masih kena ngewa ka jelema salah dialajar deui lah na agama da agama mah lain tugas nami ka ngewa ari Umar bin Khattab saha Pak Umar bin Khattab teh pembunuh Pak Umar bin Khattab teh Pak dolim Pak tapi ketika panggih jeung agama tobat waktu harita matak talung keneh pendosa tungtungna tobat daripada alim tapi tungtungna doraka gede well Allah salamatul insan min khibdil lisan salamatna jelema gometung bisa jeung teu ngajaga letahna barora ngajaga ibadah letah wae geus teu dijaga kalah kawe dina salat alus bacaan ai tatangga nyeri hate ku bibir urang ari jeung dulur teu akur ku lamai urang berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat jigana ku ceramah kieu demi Allah tah ngareluk kieu kunaon lur ke maknya ceramah kudu dibrabut jeung akara-akara sabodo teuing rasiko paling tadi ulem deui paduli we teu kudu riweuh hayang diulem kudu kapake ku jelema teu kudu mun kapake ku jelema pan ibu ge loba dipuji teh tungtungna mamanawian ti marana peuting pangaosan da maneh mah soleh tara eureun pangaosan tungtungna mamanawian atuh 1 juta hanas geus dipuji efek teh dibere jadi diledek hakikatna mah talung kana dihina naha pan si eta eraeun deuk ngecelok ka urang geus ngahina bener tuh anjing wae jadi guru sok ibu guru tina hayam kudu era kudu bengok hayam Taufik Hidayat di Pangalengan jadi juara internasional malah dianterkeun ku prestasina jadi ti partai Gerindra jadi dewan ente ibu Taufik Hidayat tina naon ngagebugan bulu hayam coba buuk ibu pakai kok digebug ngagebugan bulu hayam buluna Taufik Hidayat cicing pencit hayamna dahar dagingna sumber gizi enogna diloklok tuh sumber vitamin tikotokna pan dibawa ku inung bapana pakai ka sawah tukang tani kana kentang tuh geuning tikotokna jadi aduk atuh tulangna pamajikanana paling resep seblak tulang eta hayam kabeh manfaat Pak coba awak ibu ngenog enjing-enjing jug dagangkeun jug manusia tanpa Allah saha ngaran matak tong sok sampurna hirup teh
era orang teh ku hayam oge bener kali-kali lalajo tina hileud pan hileud teh jelema sieun ku hileud tapi hileud ngabuntal dirina 30 poe puasa teu nginum teu dahar pan jadi bijil jangjang ngaranna kukupu jelema sieun ku hileud tapi resep kana kukupu tah ieu pangajian teh ye nu kudu diganti teh lain tiung jeung baju hate tiung ganti baju ganti ari hate teu ganti lieur lamun pengajian karena tiung jeung baju hampura salaki nu bakal jadi musuh Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh Kemis ungu kabeh cek salaki ka mana deui pangaosan eureun lah kumaha cek ibu naon kafir eta ka salaki nyebut kafir lain bab kafir aing mah jangar kana hulu haban meuleuan baju nu kudu dirobah ku urang lain bajuna nu kudu dirobah lain tiungna gerah robah eusi hate nu sanyana goreng patut ka salaki bubar ti dieu pek robah tangkep ayah engke salaki bakal ngomong aduh mah uih ngaos teh janten robah ejing mah ngaos deui nya mahnya nah habapan nitah wae eta resep ku robah hate tah matak nu kudu ku urang dirobah teh hate lain baju da keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam tiung saragam, baju saragam, hate teu saragam. Tah nu make saragam juga ngeluh teh. Saragam bisa dibeli, tiung bisa dibeli, tapi nyaragamkeun eusi hate dek ka mana ibu meulina. Matak pek saragamkeun mah eusi hate. Ieu we teh salemur ieu pek saragamkeun eusi hate. Mun ceuk Pak MUI sodako saragam kabeh sodako tong gede 5.000 we sakaka yatim katulung miskin kabantu lamun saragam hate da ieu mah pahir-hiri tampian pagiran-giran pancuran wae atuh si teu percaya burger we usoli jeung teu usoli kunut teu kunut nu hiji subhana rabbiyal azim nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atuh bae we nu tilu tah nu kudu dicekek mah subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi tah si eta nu kudu dicekek matak di urang aya MUI teh keur naon keur ngadameikeun ngarah teu papacengkadan nu hiji utek-utek pan dulur urang nu di Persis pan kitu aya oge nu di NU matina ashadu aya oge nu katilu kieu heula kakara dikitukeun hepek we tah nu kudu cekek mah nu kaopat nu kumaha nu meureup cing umat Islam teh atuh kudu dewasa saeutik mah heueuh nya kudu dewasa umat Islam teh era urang teh haben we pasea babaju teh nepi ka teu level pasea tina babaju yai mun maseakeun teh bab ngurus yatim maseakeun teh bab masjid maseakeun teh bab taramat Quran maseakeun teh bab jamaah kosong pek nu kitu mah ieu mun dipaseakeun nu kitu nepi ka sa RT teh masjid aya 2 leung mun loba eusina eueuh mang cing teu nateu ka masjid eta hoream cenah aya bentangan ari mang cing teu rek nateu ka masjid eta aya ka'bahan ari mang neangan kumaha nu eueuhna naonan atuh nyieun we sorangan tong aya toa tong aya naon tong riweuh teuing hirup tuh kebesekan baseserian wae cicing geus kolot betong so perhatian teuing lah perhatian ibu itu untuk suami bukan untuk aku ya mah geus kolot teu lah hoream teuing moal ngagugu di titah ku kolot mah mun ku budak mara mah eudek ngagugu teu lah ustad eudek ai ku nini mah teu lah engkana teh tuhnya bogoheun ka urang eta ngagugu saha nu bogoh teh teu sararudi teuing kudu bogoh ka nini diajak sare kudu dibalseman diajak sare ngadon batuk hoream matak jawaban innallaha ma'ana teh berat Pak. Ibu rumah tangga hancur budak korban nah anu dituding Allah jadi rada ngora-ngora budak korban rumah tangga amuradul nah anu dituding Allah lain Allah nu salah bu da Allah manyitakeun ge fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah manyitakeun jalan nu lempeng jalan bengkok matina nafsu tah matak cilaka jelema lain ku Allah ku nafsu ieu mah geus cilaka bae ada takdir Allah kudu cilaka wai sok nuding Allah ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amuradu tong nuding Allah salahkeun awak sorangan goreng adat lamun pasea jeung salaki lar dasar ngaran sato kala luar si bagongnya yai
Untung salakina pinter naon mana nyebut Bagong bisa bepeting aing hees jeung bikangna. Beuki ngamuk, Pak. Kumaha cek anak pan bingung, cek anak teh mamah Bagong, bapak Bagong, ari abdinya anak begu saja. Ragrag talak budak korban, saha nu dituding? Nah habat Allah. Taroskeun Pak MUI ka Pak MUI aya nu jeung Allah nu kumaha? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hate bakal tenang, bakal jongjon lamun hirup nyait ngantel jeung pangeran. Keheul ka salaki wirid. Nu kaluar teh lain ngaran sato. Pijilkeun banget ibu kana banget salaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ama keneh cekek Yasin. Pan salaki tenang ke bari maca ayat kursi. Da disangkana jurig cai nu asup. Gebro ku bapak diberi duit 2 juta, tinggal jawab bari camel sadaqallahul adzim. Duit menang rumah tangga anger. Mana nu jeung Allah teh Pak? Nya menang ari keheul mapek bae ngan kaluar ulah kata-kata kotor, kaluar ulah kata-kata kasar, kaluarkeun atuh wiridan dina maot lagi jadi ibadah keur wirid. Coba keur nyebut Bagong tuluy pae. Maknya ditanya man robuka, maknya rek aduh aing ngelieur sia eta. Hayang nanya bapak-bapak hirupna jeung Allah lain cicing. Ibu tinggal surat jeung keprok tenang. Punten bapak bade ditaros. Geus rai geuneuk rai pias da sieun. Lamun bapak dek digawe bari rusuh kasampak pemajikan eger sare sangu eueuh cai eueuh amak teu Pak? Tah. Ieu tanu pertama ngajawab amak teu. Beres pengajian pemajikan naon tadi mah jeung amak-amak naon teh. Wilujeng di RT-keun Pak. Bapak dek gawe pemajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amak teu Pak? Amak. Lamun ngomongkeun teu teh teu ngaku sebenarnya. Meraeun. Heug cek bapak amak, kuring nanya, ku amak bapak nah pamajikan hudang? Ku amak bapak nah sangu jug aya? Ku amak bapak nah cai jug nyampak? Nah naonan atuh geus kolot gerde amak? Ibu-ibu kuasa menangna dina hatena lebok. Justru bapak ge sadar ku amak teh panto rujad omeaneun bapak. Pamajikan dicarekan molor wae atuh baeudna 7 poe bapak nu sangsara teu bisa diajak sare. Boboko di lapung bongan bapak sanu meuli di boboko. Termos dibebeutkeun nepi ka peupes pan bapak nu kaduhung mah kulan pangnieukeun kopi. Jawab ke ibu, apaan termos lagi ku babatok sia dipeupeskeun. Angar balik deui ka bapak ka amak teh. Imam Syafi'i nyaritakeun justru gerbang pertama iblis datang saha dina amarah mata keur jelema nu tara gede amak panona sayup bibirna lembut wajahna ge berseri-seri jelema nu teu gede amak bandungan jeung jelema nu gede amak panon molotot bibir kekerot beungeut beureum da geus lain jelema sia teh kumis ge kuat centang. Nah naonan kikituan kadar tinggi. Lamun bener bapak jeung Allah lain kudu kitu. Kumaha atuh rasa urang rasa pamajikan rasa urang bawa pamajikan aya nu karasa wayah kieu tarati sasari mage jeung sare keneh tepungan ka kamar cabak tarangna sun keningna geus disun kening bebeja Pak bapak bade damel leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh teu kudu ngamuk Pak. Nah, Indomaret muka, warung tetangga muka, meuli we aqua sabotol, nauk asin 10, uras 10 lebok di dinya keneh tah. Teu kudu ngamuk ka pamajikan. Dekul bapak digawe, balik digawe datang ka imah pamajikan bakal tamada. Hapunten bapak teu masak-masak acan, abdi teh tadi teh aya jangar mastaka punten pisan. Bapak ge kudu minta hampura, abdi nu kudu minta hampura. Eueuh ti dituna, eueuh ti nabina, salaki kudu barang dahar di luar bari geus boga pamajikan. Hampura bapak tadi teh jajan. Aya eueuh lalaki nu kitu sok. Teu dianggap. Watir anjir. Aya eueuh lalaki nu kitu. Lamun di dia di pangalengan eueuh aya di ana teh di dieu teh nyengcan saurang saha abdi marek ceramah tara aya sangu tara aya cai tangamu nah da eueuh pamajikanna ge
Rek naon nu diamu. Gerbang pertama iblis datang dina amarah. Mata keur jelema anu gede amok, gede amarah, keur ngagugu nafsuna. Kadang-kadang pamajikan gelis kawanti-wanti ge dihina lah rasa bebeakan. Tak engke geus datang Allahna kaduhung baris ditungtung. Urang kikieuan nyao. Mana inaloha manu teh mana hah? Kahartos ieu teh. Neng bobogohan jeung nu kasep. Putus, bae. Teu kudu riweuh. Da Allah mah maha uninga saha nu terbaik eueur neng. Pan penting ieu ge aya sinyal, putus kamari penting ieu tepung jeung kuring. Buah kuring jodohna. Tong mertahankeun jelema anu geus teu bogoh sok olo-olo. Kira-kira si eta geus teu bogoh mah jor kitu Dewi. Nah, untuk itu sadaya bok aktif. Oh, jalma gini. Tah mustamin di luhur mah kieu prinsipna. Lamun rame tuluikeun, lamun teu rame babari balik. Ternyata rame jadi lol. Da eta teh karepna mah hayang turun ceceng ada dinya ah. Nya cara Allah nyelametkeun urang teh lain ku cara urang, tapi ku carana Gusti. Ibu bobogohan ya nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot. Tarimakeun. Nah Allah mah uninga kana kaayaan hati ibu. Nah sanggup ibu dibere kasep jeung beunghar da moal sanggup. Hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan. Tuh kasep beunghar sieun dipaok batur. Coba jeung nu petot deuk balik heung teu kajeun. Jadi urang mah Pak manusia mah tinggal narima. Entong mikiran gedong, tong mikiran sawah, tong mikiran mobil. Keun we eta mah cukup Pak Haji Dadang lah. Nu mikiran gedong, nu mikiran sawah, nu mikiran mobil. Nah beunghar. Keur urang mah tong mikiran gedong. Nah eueuh jelema paeh teu boga gedong. Eueuh jelema maot teu boga sawah. Eueuh jelema maot teu boga mobil. Tapi saminggu jelema teu dahar cobaan sok. Bersyukur teh tinu leutik kakara nu gede datang, ulah nu gede di arep-arep kanu leutik para rokok. Aduh. Lain teh ungeuk-ungeuk teh kunaon ya? Kata bapak-bapak, oh kaharti, oh bisi. Tong ngarap-ngarap anu gede aya nu leutik poho nu leutik heula bersyukur mah kakara nu gede datang awak ibu we geura bersyukur geura kana awak heuh nyata mah melintuh bae cirina salaki nyenangkeun sapanjang salaki betaheun cicing di imah kulintuhna ibu tong dirobah hayang langsing ieu mah dipoto nyara ngeyeng sing teu kunaon ibu nya ngeyeng ngarah ka tempo langsing teh eta teh penipu aya dina foto langsing diajak panggih jiga drum nu ditungguan ku hancip. Tarimakeun montok oge nah cirina salaki nyenangkeun bulu panon geus alus antep pan pondok ieu meungeunah ku cap-kicep ki hampang tuh ieu mah teu narima meuli 300.000 Pak Haji eluk-eluk ka luhur nempo urang teh kajauhan teh kuat jiga nu cacingeun kicep balik ti dieu mawa motor gelebug angin badak nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon geura ngarah cekas tetempoan teh ti orok nepi ka nini aya teu halis manyangan heuna mah jeung ribah mikiran halis krok ganti ku patlot ngarerepot diri balik ti dieu pasti jeung salaki leungit sabeulah matak manusia mah hiji Pak tinggal narima kodok kodarna pangeran tong ancrup kana takdir batur takdir urang ge can karuha harda heueuh atuh hirup mah di dinya nya riweuh mata kirup mah ukur disebut di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jara di pejabat eueuh rakyat jarek mimpin cucunguk matak tong legek-legek teuing pejabat oi moal jadi pejabat tanpa rakyat eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal heuh matak lain rakyat kudu hormat ka pejabat tapi pejabat kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Rakyat butuh janji, rakyat membutuh bukti, rakyat butuh waos nyoros terus nu penting mah aya buktos, lain demi rakyat sejahtera rakyat. Waduh, geuning sejahtera mah bemuuk maneh hoi. Tah kitu keprok ngara ditewak sararea. Anu pang tarikna keprok teh eta anu bakal dipinta keterangan isuk. Ari memang heueuh
Mau jadi pejabat tanpa ayana rakyat, juk jara di pejabat rakyat nya naon dipimpin. Patak tong lalegeg teuing oi. Ari keur harayang atrok-atrokan ka Pangalengan geus jadi mah eueuh deui ka Pangalengan, tong sok jadi jurig jarian ngiles atuh oi. Tuh cek si bapak ge, naon Pak? Sok sing tarik. Entong ngomongkeun eta. Sieun urang bapak eta mah. Ya. Da rakyat teh ngawakilkeun joget, henteu da rakyat geus bisa joget. Na teu era oi. Pedah gaji gede kuat jingkrak rakyat mah kalaparan loba yatim hayang sakola teu kabiayaan. Jompo nu teu boga imah cari cing hanapeun jembatan, ceng meker atuh oi. Matak pejabat teh kudu boga panon jeung ceuli, denge atuh, dolo atuh. Beuki peureuss euy. Pejabat teh kudu boga panon gerak tempo ka susah rakyat, dedengekeun ka nyeri rakyat, gerak susut sai panon rakyat. Tah eta ngaran pejabat nu keur dianti-anti ku rakyat. Kalau lepro. Ibu teh setuju kena omongan kuring? Oh ya tuh ibu nu ceramahna ya. Sok boborobotan gitu sok. Ai batur ngomong gitu koprok ai palebah maneh teh ngomong sae salira mah pejabat sae sionnya sadayal atuh tuh hirup mah ukur disebut moal disebut beunghar tanpa aya harus miskin matak nu baleunghar teh kudu bager ka nu mariskin si miskin mah gede jasana aya nu maot panghalan nyokot pacul si miskin aya nu maot panghalan nyokot pasaran si miskin aya nu maot panghalan tahlilan si miskin matak bejakeun ka jelema beunghar muka angkur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta harewosan paculna sadiakeun kop nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur maka ulah coba-coba goreng jeung naon alasan urang kudu goreng jeung batur komo ibu juk nyewa ka urang panggih karek ayeuna jugeuleuh kunaon eta hate kunaon nah. Beungeut seuseuh. Urang karek datang juga keheul ka urang kunaon mah jeung keheul aya naonna hate rudat hirup teh. Nya. Hirup teh butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung. Ibu tiung menang saha? Tuh, menang batur, baju menang saha? Sepatu menang saha? Kaos kaki menang saha? Imah menang saha? Ibu ngalahirkeun di tulungan saha? Ibu hamil ku saha? Ku batur. Astagfirullah. Wah, iya tah pengawasan picilakaun salaki ibu teh aya engke balik bakal kieu paingan budak nu kadua beda irungna tadi ngaku maneh hamil ku batur sok ngaku ayeuna hamil ku batur ai ibu damang maka jeung hamil ku batur ku salaki meureun hari ibu seserian mah wajar dah ngarti ngan iya bocil seserian ngarti ge moal sebenernya matak jalma nu hirupna bareng jeung Allah bakal cicing dina alam kebersihan hate bersih hate torekat nu paling hese adalah bersih hate lain wirid subhanallah lain wirid alhamdulillah lain wirid Allahu akbar kabeh ge bisa tapi ngomean hate nu sanyana cantang tuh maca subhanallah jeung hatena pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah rada era aing ngomong maha suci Allah mah ari hate kotor dikukut mah era tuh ari ngomong alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah ari hirup asa kapuji wae sing era atuh aduh ya bah kumaha Pak aya dina dirina cek ibu teh bapak pan mimitina nah ari bapak jadi ngomongkeun batur cek si bapak teh aya dina dirina cenah matak jalan pelinggih ibu dijawaban berarti kitu mah bapak ge sarua kitu nah ari bapak jadi ngomongkeun batur teu tulus teu tulus cenah banyol cenah yaloh lamun jelema kosong hate bakal babari dicician lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu moal bisa dicician nah ngarasa pinter ngarasa alus butuh naon ku batur tapi lamun jelema nu kosong bakal sanggup dicician
Da jelema dugus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu hate malang. Iya ceramah kitu. Aing ge alus atuh lain bebengok sia nu ceramah teh. Magejeng nitah urang teh. Aduh eueuh botol. Tadi nomor nyen logika ku botol abdi teh ibu. Ngan eueuh. Kebaya tuh ieu gelas Nah, ada jadi ieu ge. Ibu ieu cai naon? Cai herang. Sabaraha tak eta mending. Bisi kurang ngarti ku gelas malah. Ya. Lain keur nginum meureun Pak, keur nyin logika. Ieu cai Sierra. Sabaraha hargana? 1.000, murah. Hayang ieu nepi ka mahal. Piceun caina ganti ku madu. Cicing gitu juga heureuy. Iya hargana cek ibu 1.000, murah Pak. Hayang mahal cek ibu hayang. Piceun caina ganti ku madu. Jadi 100.000. Jelema nahan nempo botolna henteu dan jelema menempo eusina. Kahartos. Rambut gondrong bukan pembohong, alus hatena jujur daripada dijas kedasi, sepatu nepi ka herang, mobil nepi ka miliaran, imah gedong jabatan luhur. Nah, hak rakyat leutik dicapluk. Geuning eusina mah bangsat lur. Kunaon ari ibu susurian wae Nah, tina ceramah jadi mamawa kasep bro. Asa pa jauh-jauh si ceramah jeung kasep. Da sa disebut kasep ku ibu ge moal mata hayang abdi mah. Mung ream. Laleur asup kana cai nu dipiceun caina, laleur asup kana madu nu dipiceun maduna. Geratanya awak urang deuk jadi cai deuk jadi madu. Lamun jelema geus jadi madu boro-boro kolot budak leutik milu resep. Lamun jelema geus jadi patrawalik boro-boro budak kolot ki kabur. Matak lamun ceramah urang teu pati didenge ku batur, tong ngadenge tong nyalahkeun batur nu teu ngadenge, eta bewer pait jiga patrawalik. Nya hayang jelema dicarekan. Matakna ceramah teh sok nyarekan. Sabab ieu teh nu paling gede jasa teh ieu jamaah. Nana gerhana datang nunggu lem aya jamaah eueuh nerek ngomong jeung temok kitu. Mata kuring pang bebas-bebas nah hareupeun jamaah pek deuk HS pek. Deuk balik juk deuk gagayem mangga. Nah ibu teh kudae kade geus untung. Ari heuh urusan ngantri ngarti jeung henteu aku mah ibu we. Da boro-boro mah ibu urang nu ngocobrot na balahu alam na gawe. Sodako ceramah teteh sodako teh innamal sodaqota lil fuqara sarodako yen sodako teh keur fakir miskin maknana sodako teh mageri jiga nu geus aya nguleuh jiga nu can aya tong keueung sangsara lantaran sodako eta mah ceramah tah kumaha atuh kuring penting ieu sodako lain naon ngadudut ladang sodako sanu sodakohna ya bisa jadi warga nu digunukeun ku RT. Murang ayakeun muludan tak beli akbar na gerhana sok saridona nu 50 nu 100 nu 10.000 gunukeun tuluy di amplopan tak urang ngomongkeun sedekah teh geuning judulna mah sedekah tapi naha narima sedekah teu atuh kumaha pan teh beres ceramah teh ieu teh RW jeung panitia teh bakal ngirim mere dus ongkoh amplop ongkoh tak eta teh ngaranna sedekah deuk ditampa da butuh atuh. Atau kumaha mun diulam ceramah teh dibayar ridho. Ridho pisan ibu ngan kudu umum. Sound system tong dibayar, background tong dibayar, dahareun tong dibayar, urang ge tong dibayar, adil ngaranna. Ari sound dibayar urang henteu keadilan teh Pancasila nomor kalima sing adil hirup mah teh. Ngagunukeun ka warga geus udunan tuluy teu dibikeun tong sok jadi koruptor hirup teh. Bener ya teh. Taroskeun ka PMUI aya syariat, aya tarekat, aya hakikat, aya marifat. Mun Quran aya lapad, aya makna, aya matan, aya maknawi. Mun awak ibu aya taneuh, aya cai, aya angin, aya seuneu. Mun dunya aya kidul, aya kaler, aya kulon, aya naon dina angka 4. Aya naon dina angka 4. Ceuk kolot baheula angka 4 dibawa kana Jawa disebut papat. Namahan urang Sunda tah jadi papat tah. Papat opat, patah pateuh.
Ka kidul kudu jiga urang kidul, ka kaler kudu jiga urang kaler, kawetan titipkeun diri kawetan, ka kulon titipkeun diri ka kulon. Pada mikanya aku sararea bongan cicing dina papatah. Ari kitu mah ka kidul ngagap musuh, kawetan ngangap tarung, ka kaler mumusuhan, balik teh tinggal nyawa digebugan batur. Bongan teu cicing dina papatah. Papat opat patah pateuh tong sok pateuh kalakuan nalika cicing di opat penjuru dunya. Awak ibu tina opat taneuh cai angin seuneu sifat taneuh mah diidak dileyak digeulehan dikeumehan dirujitan dicuaan weuh taneuh mah kejeng dendam halodo 2 tahun nolol hujan sapoe jukut hirup deui tutut nyampak deui belut aya deui tukang tani seuri deui nah padahal halodo 2 tahun ngocor hujan karek sapoe tapi jukut harirup deui teu dendam matak lamun di dieu aya jelema dendaman Allah teh nyiptakeun manusia tina saripati paneuh tapi lamun dendaman jigana taneuh sengketa komo nu baeud hasem beungeut mah taneuh kuburan sia teh ditanya teh kuat ukur kunyem di mana teh yang ditanya enggak secatat tanah kuburan gitu kalau mun ieu babara katakan tanah pasar aduh tanah sok mikir deui bab cai teh ti luhur datangna teh dipenet ku ibu panae ka luhur dipenet deui rembes ka handap ditemet deui dupa koe nyieun kahadean ulah karena batu resep nyieun kahadean ulah kahalangan ku nu ngewa kadar eta manusia aya nu resep jeung ngewa itu hal wajar. Boro-boro pangkat nanagrahana, boro-boro pangkat MUI, boro-boro pangkat ibu Nabi Muhammad junjunan orang sampurna akhlakna keur ngewa mah ngerujiteun nepi ka detik ayeuna. Komo urang hirup kieu patut ngarap-ngarap hayang dipuji batur moal jadi. Nyieun kahadean ulah kahalangan kuno resep, tong kahalangan kuno ngewa, hirup mah tong diheulakeun ku resep, hirup mah tong diheulakeun ku ngewa. Jelema nu diheulakeun ku ngewa ngomong alus jadi goreng. Jelema nu diheulakeun ku karesep ngomong goreng ge bakal jadi alus. Tah darasya. Mata geus piceun sifat ngewa sifat resep teh be aja, biasa. Teu kudu riweuh. Pan ieu ge korban karesep baheula akhirna ayeuna karaosnya. Balas salaki ibu geuning. Nah, urang nikah, abdi mah resep ka papah teh. Coba ayeuna si gedebul tuh karasaeun da. Teh korban resep teuing teh. Aduh, taneuh cai angin. Da jelema mah loba nu sieun ku angin gede atuh Pak Haji. Awas aya angin nu gede, salamet ibu aya angin gede mah ibu tinggal pindah we ka Logawa ka Lemur Kuring. Ngungsi jug. Ibu salamet ku naon? Ku angin gede. Tapi jelema mah tarasieun ku angin leutik. Padahal tuh nu di tukang ge nunutan teh lain ku angin gede, ku angin leutik teh. Tuh nu geus angin ngahiliwir. Lewas bapak ka kebon, udud ongkoh, dahar ongkoh, cicing nagalengan, saloyong angin leutik, gebrus kana durukan. Tuh cilaka teh ku angin leutik lain ku angin gede. Dan nu keur macul aya angin gede mah eureun maculna ge. Naon eta angin leutik sir di mana eta sir tempatna nah hate matak jelema kacau ibadahna teu ditarima salatna teu ditarima zakatna teu ditarima hajina aya siria dina dirina Allah engke ibadah haji beak 75 balik ti ditu ngomong haji kuat baeud 7 poe aral aya jelema kitu-kitu teuing hirupna teh mun ngawangkong teh haji ganengji lah ai kuring mah desok heureuy sing teh barudak tuh panggil Pak Haji Pak Haji juk dibere 10.000 tah budak teh sing teh ka dieu duaan sebut 2 kali Pak Haji juk dibere 20 abdi menitah nu keur sales mah juk maneh bersihin hareupeun itu Haji 200 di kontanan Pak angin gede tong sieun jelema bakal salamet nalika datang angin gede tapi nu sieun mah kudu angin leutik di mana tempatna dina diri saha eta sir nu aya di mana dina hate ngaran-ngaran jelema geus boga panyakit ujubria takabur sum'ah kajian ibadah bebeakan Allah teu narima kana ibadahna nu bareng jeung asa kapuji dina hirupna well Bapak tos ungeuk deui kumaha kanu sanes nya aduh keul atuh da. Osieun dibalikeun. Kaopat guguru urang oge. Tina naon guguru urang? Tina angin geus, tina cai geus, tina taneuh geus, tina seuneu. Ai seuneu panas. Ku angkusakum wa ahlikum nar. Jaga diri anjeun tina seuneu, tina siksaan seuneu naraka. Tuh nar teh seuneu naraka, seuneu anu panas.
Panasna akhirat teu kabayang, panasna dunya boro-boro kapanasan ku panon poe, panasna ku harta batur jeung nyeri hulu. Teteh nyiksa awak sorangan kapanasan. Ya, Pak. Ungeuk deui Bapak mah. Haben ungut-ungutan tadi. Meureun kaharti meureunnya. Tah kitu atuh aya nyarita teh, aya dina diri sorangan lain nuding ka ibu tadi mah. Eta teh aya dina dirina, tah kitu ngaku sok. Sok we ngaku sok. Akhirna kalapa bijil cucungap. Aduh, cek si ibu tah kitu ngaku sorangan lain nuding urang teh. Jadi aya dina diri sorangan pribadi. Alhamdulillah. Teu kudu nuding batur atuh Bapak. Matak simpulkeun ku urang musuh nu paling gede pangaruhna. Lain dulur, lain batur, lain tatangga, lain baraya, lain nu ijid, lain nu cua, lain nu ngewa. Musuh nu sanyana tah awak sorangan. Zaman Jepang jeung Belanda masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinuh nyawa ditanonkeun belaan hayang ka masjid. Kumaha we Palestina. Masjidil Aqsa dijaga ku Israel tapi masjidna pinuh wae. Nyawa ditanonkeun kajen teu sieun dibom. Ngan untung nya Israel teh bubuk pan ku Iran dirudal. Alhamdulillah dari pendukung Palestina. Dirudal ibu Israel teh alhamdulillah abdi. Beupeurieun ka ditu henteu teu boga ongkos jeung teu bisa perang. Nyari bapak deuk ka ditu mah jogue ka ditu. Ngancing terek kana naon ka tu leumpang nepi ka daya kolot ge paeh atuh Pak. Disangkana meuleun Palestina teh Bandung Selatan meureun. Di rudal taku Israel ku Iran Israel bledag eta aya pelajaran kuring bari seuri eta rudal Iran ka Israel ku tepat sasaran. Nah ai balik ka Indonesia bantuan tara tepat kana sasaran. Jigana hayang di rudal. Tah eta nu keprok eta teh nu teu meunang bantuan pisan tuh. Asa diwakilan. Tuh. Heeh. Aduh ya Allah Gusti Robi pek seuri ngan kudu ngarti lamun seuri teu ngarti bakal ngomongkeun isu naon kitu pangosan teh seserian tong melu seuri atuh. Aduh hate nu bersih mah hampura loba nu ngaharewos tah ieu bangunan ieu teh ngaharewos kenteng teu asapang kentengna pondasi teu asapang pondasina batu teu asapang batuna semen teu asapang semenna paku ge teu asapang pakuna ngaranna imah teu silih aku imah matak naon dina Islam lamun kitu teu aya NU teu aya Persis teu aya Muhammadiyah teu aya Jamaah Tabligh teu aya LDII teu aya Sarekat Islam weh nikmat teh hirup nya Bu. Nah atuh bangsa urang bet loba nu beda dina agama sabodo ieu teh Indonesia lain Arab moal bisa ibu sakur jeung urang Arab moal bisa. Di Arab kumis ponok janggot panjang sunah Rasul abdi ge nyaho sunah Rasul cek bapak teh heuh tong ngulem ustad nana nah bid'ah nah maki bid'ah eueuh kumis eueuh janggot teu jadi Pak narek kumis embe ditapalkeun cing atuh pice capekeun teh ulah mikiran kumis jeung janggot teh. Di Arab ngong adan langsung komat di mana di Arab ngong adan langsung komat nah jelema jam 5 geus ngawaleur di masjid cobaan di Pangalengan nya geloba pesantren ngong adan langsung komat tiluan aki-aki wungkul. Matak orang NU cerdas pinter nyiptakeun metodologi studi Islam metode pikeun Islam ngalahirkeun aki-aki nu sok pupujian setengah genep geuning eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayat setengah genep maghrib pan lumayan meureun bapak ge keur disarung can ger euy pan juk inditnya ka masjidnya itulah metode atuh dulur urang tara kikituan Persis jeung Muhammadiyah keun bae teu kudu silih ganggu antara pupujian jeung teu ai ka masjid tarara geus teu usum pas aya kikituan teh. Takbiran di Indonesia 80% umum gitu di Arab mah raos ibu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Arab blues ka dia Allahu Akbar Allahu
akbar, Allahu akbar, la ilah. Napas ponok eta panjang keneh atuh jadi make angka panyamung eta haillallah beuki lieur pake jeung aya etah sagala. Eta budak dicekek deui. Keun bae da diurang. Teu kudu pahiri-hiri tampian pagiranggeun bancuran angka 10 ge ditangtukeun. Cek bapak angka 10 5 tambah 5 10. Cek nu pengker mah 7 tambah 3. Cek bapak mah 6 tambah 4. Cek abdi mah 8 tambah 2. Tah cek Pak Haji Dadang mah 10 teh 12 kurangi 2. Berbeda kita cara tapi satu dalam tujuan. Nangtukeun angka 10. Silahkan jadi NU, silahkan jadi Persis, silahkan jadi Muhammadiyah. Geratanya sahadatna sarua, geratanya kiblatna sarua, geratanya nabina sarua, geratanya salat rakaatna sarua, geratanya waktu salatna sarua. Naon alasan urang kudu pasea, hah? Aduh. Pada eta tata cara nu beda duli atuh. Da maca shalawat ge anu sarupa eueuh. Belenyeng kuring ka Garut maca sholawat jadi aya alokan sholatul hoho salamun hoho ala tohaha rasulil haha Garut. Belenyeng ka Cianjur jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala tuh di Cianjur. Geblus ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah aji. Tilu lemur dah beda pak. Cianjur beda, Garut beda, Banten beda. Kuring mah moal pernah pasti aku perbedaan. Dan nu dibaca mah anger sholawat kene sholawat. Tinggal gawe babarengan alusna sholawat kudu alus ucapan sang sholawat. Maknya ari sholawat di alus-alus ari ucapan ngahina batur. Aya nu ungeuk teh Pak Haji Dadang. Bari nyesep udud teh. Aduh. Atuh nyari orang dikasih rieun nya. Bae ah. Lucu. Lucu. Geus kolot, bro. Maunya lucu geus segede kieu. Dina di heurean kitu sudi urang. Kalau mau bari nyawel mah jongklok. Hah? Gimana, Dek? Jadi ustad mah lucu. Hah? Ustad mah comel. Nah ari maneh ngomong teh ka mana karep teh. Sarare kan ya, sarare ah. Gandeng teh. Aduh ya Allah. Tahlil aya nu sarupa da eueuh. Kali-kali ibu lamun aya nu maot miluan tahlil, toong nu di juru bari tungkul. La ilaha illallah. Hudang-hudang dahar setan. Malah isukna teh diajak tahlil, cing teh tahlil euy, ayo cenah siap. Nah cing teh kuat semangat teu lila, nya heueuh dah hees. Aya oge nu tahlil bari ngagideug, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cing teh mang nah teu tungkul da batu mah tungkul, mang mah digudag-gideug, tempo nu tungkul ngadon sare. Jadi mang digudag-gideug ngabang balerkeun ka tunuh. Taya nu leuwih paur babaturan kuring mah bari muih. Illallah, 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 illallah. Nah, da bubar tahlil teh batur balak kecerakan saya teh mah ongkek di jalan. Geus teu kudu pasea. Nu tungkul keur maca la ilaha illallah. Nu ngagideug keur maca la ilaha illallah. Nu muih ge keur maca la ilaha illallah. Deuk nepi ka iraha urang pasea ku cara sedengkeun makna sarua. Ya, Bu. Taya ge pan aya nu muludan aya nu tara geus tong ribuh. Dan utara muludan ge apaleun lahirna Nabi tanggal 12 atuh urang ieu muludan nyaho urang ge tanggal 12 Rabiul Awal itu ge sarua apaleun eta aya nu makna nu sarua ngan pedah batur teu muludan urang osok teu kudu gurger. Lain mah kade tong deukeut jeung si eta nah tara muludan. Kumaha ceuk itu akhirna dendam heuh kade centong deukeut si eta nah osok muludan asa rame hirup teh. Tong kitu matak naon hirup silih ajena. Komo ustad bada-bara reda ustad beda ibu. Komo kuring mah beda pisan. Merek ustad asli mah tuh Pak MUI atau ka ciri acukna gitu. Ieu mah lain ieu. Alah koboy mah. Saha betul ngomong koboy teh. Kuat asap polontong teh nyebut koboy. Aing mah
Sapanjang ceramah di 20 tahun sapanjang ceramah asisan pernah anu ngaheureuyan kieu. Ieu mah kuat cowboy. Kumaha? Heeh nyata ngomongna teh dina poek jadi teu kaciri. Tempokan atuh oi diri teh oi. aduh ya tidak tuh beda heukeun bae we beda ge sahadat kuring 2 kalimat sahadat kiblat kuring Ka'bah nabi kuring Nabi Muhammad sahadat sarua salat 17 rakaat tarawih sarua dina bulan Ramadan tarawih di bulan Syawal sarua meureun kabeh ge nya nu ngabedakeun ukur baju jeung wujudna nah jelema nganilai tina wujud da awak ibu geus jadi wujud geus maot mah jadi taneuh awak kuring geus sarua tapi nilai hate moal pernah jadi taneuh tapi marangan jeung Allah ku amal jeung ibadah hate nu kudu alusna lain banget da banget mah hayang glowing enteng tinggal meuli skincare kan hampura banget bodas punuk renge ya matak nu kudu dialusan mah lain banget hate tah hate alus banget geulis jadi someah keur mah geulis someah hate rudet geulis asem banget nah naonan deket jeung nu gelok kitu nu paling paur goreng patut rudet hate ya ija motrot eueuh pulungan tah mata goreng mah bieu ge ti ditu lempang ka dieu belajar ramah bapak daman ibu sehat punten kalangkung saraya sadayana da engke teh bubar teh bakal kieu genah nya ieu nagara mah keur kasep teh amis budi bakal kitu gitu. Coba lamun kuring lempang di kieu kun aduh bari baeud ongkoh kumaha cik ibu jiga nu boga hutang ka Bang Emok sia teh. Jadi ada kesan yang berbeda. Ustad barada beda. Hanya tak mamah hayang ngulum ceramah teh nu bari curhat mamah dedeh. Dan mamah dedeh mah ceramahna bari curhat mamah dan aa curhat dong iya dong mah saroga ibu mah nyeburutnya tuh usaha pek omongkeun ka mamah dedeh. Omongkeun ka mamah dedehnya. Paling jawaban mamah dedeh datang ke RT nyieun BPJS sopak bebengok etana. Mamah ngulum ceramahna hayang nu pinter Quran jeung hadis, ilmu nahwu jeung sorop. Jeung kitab lagi Al-Marogi Ibnu Katsir jeung segala rupa aya ahlina saha Ustad Adi Hidayah. Mamah hayang ngulum ceramah teh anu pinter ilmu sejarah Gus Muafik anu gondrong. Mamah hayang nu keur viral jeung tukang enteh Gus Miftah. Mamah hayang nu jiga ojek online urang. Tuh. Mamah hayang ngulum ceramah nu keras Habib Bahar. Mamah ngulum ceramah hayang anu bari heureuy itu tuh Ustad Abdul Somad. Mamah hayang nu lentong Agim. Lentong Agim. Saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya AA sangat bahagia datang ke Pangalengan ini ya. Hidup ini harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang. AA mohon maaf ini salah panggung. Ini bukan panggung AA. Tapi ini panggung AA Nana. Karunya kapanitia kudu ngamplop keduaan. Bari jatah ngan saurangan. Eta ge meureunan da can kadeung. Agi mah lentong. Mamah ngulum ceramahna hayang nu bari nyanyi Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Itu tuh nu di luhur karewosan kuat kadenge pisan. Da abdi mah boga ilmu sabta pangrungu. Kieu cenah, teu sangka cenah euy nanagerana keur kasep teh alus sorana. Nuhun. Bari aslina mah eueuh nu ngomong kitu. Roma Irama mah berdakwah sambil
teu kudu digenggerekeun ku urang da urang mah lain paketna lain bagianana kenean teu bagian anjeunna urang mah kieu we da wana ku cara urang tong sok saban geureuh kana tata cara batur ari sorangan cicing ai ka batur kitu salah kieu lain ai sorangan aja dong riweuh matak naon lamun pada migawe ku carana masing-masing geunah beurnya Bu lain mah saban geureuh wae ka batur teh sorangan ngarung ngajedog teh tuh kudu guguru mah ti tukang soan nupang capena acara ieu ti tukang soan manggulan eta menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain tapi ending akhir pi ka nyerieur palebah mana pengen eta bayaran gede kena ustad katimbang tukang soan nyeri atuh aya tukang soan amak henteu dalam tukang soan amak heueuh bener euy ai manehna gede urang leutik tah eta mah panas lamun panas kumaha beres solusi yeuh tuker kajian eta tukang sound 5 naik kaluhur pek ceramah abdi didinya menerkeun mixer dua nage bakal hancur nah sound system ngebeledug di cowokku abdi nu ceramah kajian 5an ngadeg-deg assalam atuh mustami balik panitia wirang matak jelema pepek geura narimakeun kana takdir masing-masing tong sirik ku takdir batur kakara hirup bebas Pak Haji Radang ge beunghar tong sirik kanu beunghar tarimakeun sangsara ge tarimakeun jalma nu sangsara narima sabar jelema beunghar narima kana kebeungharan bageur gitu ngancan katempo bageur ka urang mah da eta bieu ngalagu cici yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga derajat manusia kurang derajat manusia sakantana sang recehna derajat manusia di sisi Tuhannya awios kagok ainyeun kahadean ulah sapotong-sapotong kagok derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena sieun ku angin non baji sing parak milik deket Rizki anggang balai jauh cocobi ngancek nu tukang nah cenah abdi teh didoakeun abdi mah ngadoakan nu mere bungkul aya nu teu mere orea yang miskin jangan bersedih aya keneh ya oh didoakeun deui engke urang ange Al-Fatihahnya yang kaya janganlah nang dah buat nepi ka jeung pepetek nah ibu aduh amungan 2000 mungan oream yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga yang miskin jangan eta panjul yang miskin jangan bersedih yang kaya jangan berbangga yang kaya janganlah bangga derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya oh can ngadoakeun sing sehat nah cenah ka Pak Haji panjang gede nah ari ka Bapak sing sehat 50 darwe ku jelema nu kotor hate mah rada gelo ustaz teh doa di jualan teu apaleun konsep heureuy sia teh mah Pak Roma Irama mah berdakwah sambil bernyanyi apaan Bapak ge oh sok berdakwah sambil bernyanyi bahkan orang NU mah dakwana kadang-kadang make budaya mana bukti ibu nini pasti apalkan kana nada kieu wujud kidamba embong pak dumpa dumpa embomba bomba bomba embomba bomba bomba embomba bomba bomba embabang bomba bomba emak tum lumplak dumplak empak tumpak eda embomba dumpak duda emak dumpak dumpa embang bomba embomba bomba dumba embomba bomba dumba embang bomba embang bomba panungan ku Bapak berhasilna orang NU nepi ka apaleun keneh ini menang teh nyanyi apek bae teuing dan nu teu meunang mah pahili Bapak resep dangdut pek ngan ulah dihilikeun jeung adan banyak ya adan juga dangdut hayalah salat wah eta mah adan nu gelo eta
Geus lamun aya di dieu aya nu adan kitu tong diange deui ku masjid tong. Ti omongeun adan kitu. Urang dieu urang Pangalengan budaya Sunda lamun aya panganten sok aya sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran asep tinekanan bagja ayeuna ngarumah tangga jati diri anu pasti bagja ngaran-ngaran di sarung pasti teu mawa dompet pasian namut heula lah bagja menang nyawerna ja panganten pek bae tong disalahkeun da teh mah papatangan ku hariring lain nu kuring haleuang lain nu urang hariring tinu maha wening haleuang tinu maha murbehing alam moal mampuh tanpa ku Allah dimampuhkeun kitu we tah nu teu meunang mah pahili jeung Fatihah deug bapak ngimaman ai Fatihah jiga sawer makanya ini tukang 60 jelema Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin da kumaha amina coba nu teu meunang mah pahili mata urang Sunda boga ilmu tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran geura cicing dina tugas masih beres da kuring mah pakaian kieu teh ngahaja nah ngarah deukeut jeung preman pan ari jelema mah geus pakaian kieu mah pasti we teh preman teh aduh deukeut coba lamun kuring dijubah cantang tuh preman deukeut jadi ieu mah hanya sebatas metode atuna teh di kopiah tenang ge geus daekeun mun meter dipake ayo geus daekeun da ibu ge tara pangaosan geuning geus daek mah ieu datang sorangan teu kudu titah batur jalma mah boga waktu masing mata kual asri demi waktu cek Allah teh heuh manusia mah geus boga waktuna Pak Haji baheula tanya da sangsara heula ayeuna we waktuna beunghar teh Pak Haji baheula mah ngeclok ge tara di bere ngeclok ka tetangga tara mere eukeur modal tara mere aduh boga hutang 100.000 ditagih nepi ka isuk sore pagi tos sugan baheula mah ayeuna geus beunghar tah wayana Pak Haji ulah dendaman teangan anu baheula dieclokan teu mere bere duit ku Pak Haji ngan harebosan lebok dan gerhana gitu kieu heula teh jug kieu dan gerhana teh demi Allah teu ujug-ujug viral henteu ibu prosesna panjang dihina heula diledek heula dituding heula dipitnah heula sabar jeung kuat tah bisa jadi kieu teh ladang tina kasabaran diledek batur dihina batur tapi keur jelema nu sok ngaledek da teu maju-maju hirup jadi nalika urang ngahina batur sebenarnya keur ngahinakeun dirina nalika urang nuding batur keur nuding dirina tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek tong mitnah mun mung dipitnah hiji waktu ibu dihina batur hampura tong nyalahkeun nu ngahina balikeun kana abah ibu boa-boa bibir ibu pernah ngahina batur supaya silih rasakeun dina hinaan itu keprok jigana rada pengalaman ya Pak Haji teh lain kieu bareta teh ibu sok aya sudah percaya da abdi teh kudu lobangan dongeng atuh ditempetin nyawerna ge atuh da baheula mah aya pisara mah kieu boro-boro nyawer 20 100 opat moal ibu da teu boga pan ayeuna geus boga gebro tadi teh malah rek uih heula nyokot deui teh alah ampun heupeula nepi ka dinya ieu teh ban babmuludan can asup kana babulung kalau geus lila ngomong teh terus setengah 11 naik ke jam 8 alah geus jam setengah sih bab muludan anak acan heug atuh heug aya muludan teh naon ibu mi eling kalahiran Kangjeng bener teh mi eling kalahiran Nabi mi eling kalahiran Kangjeng pertanyaan nanti eling-eling gitu mi eling kalahiran Kangjeng Nabi piraku teh eling-eling budak ieu ge anu disarimut geus apaleun mealing kalahiran Nabi mah tanggal 12 Rabiul Awal poe Senen tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah tak eta mealing kalahiran dan nu hese mah lain mealing kalahiran nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun Nabi lahir ke alam dunya maka Nabi ngalahirkeun naon Nabi nepi ka Islam nepi ka pangalengan teh lalajo akhlak Nabi tah Nabi teh sabada Nabi lahir ka dunya maka lahirlah akhlak Nabi nu sanyana sehingga urang kabita ku Islam teh lalajo junjunan urang akhlakna bener
innamal buistu liutamima makarimal akhlak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tak enak ya muludan berat. Mialing kelahiran Nabi, ayu Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, poe Senin tahun gajah, ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul Awal, eta teh sinyal ti Allah. Kunaon Nabi lahir tanggal 12? Kunaon nana gerhana? Henteu nono gorhono. Teu nini girhini. Nah teu tatang, teu udin, betna gerhana. Sabab kolot kuring ngalahirkeun kuring keur waktu gerhana, matak dibere ngaran ku kolot nana gerhana, berarti nana gerhana teh sinyal kelahiran, berarti kuring lahir keur waktu gerhana, matak geus tong loba kepo. Nah gerhana keur waktu gerhana bulan, matak sakieu mah lumayan bersih. Coba lamun gerhana panon poe tutung tah. Pan ibu ge kronologisna ngaran Neni pasti Senin, ngaran Asa pasti Salasa, ngaran Ako pasti Rebo, ngaran Iis pasti Kemis, ngaran Aah pasti Jumaah, Asa Rebo jeung Jumaah, Asa Rebo jeung Jumaah Arboah. Nabi Muhammad lahir tanggal 12, ieu teh sinyal, Pak. Sinyal ti Allah sabab Nabi dibahanan 12 huruf. Naon eta 12 huruf teh? La ilaha illallah. Taroskeun Pak KMUI, lakinu mautakum an la ilaha illallah. Hitung hurufna la ilaha illallah, hurufna teh ternyata 12. Muhammadur Rasulullah hurufna ge 12. Paingan cekolot baheula urang pangalengan kadejang hirup teh sing baleg, lamun maneh teu baleg cilaka. Tuh. Henteu cilaka 16 dah. Teu cilaka 12 we. Atuh naon dina alapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aya ilmu tauhid di jerona. Palebah mana ilmu tauhidna? Manusia asup kana Islam kudu iman, kudu Islam, kudu ihsan. Iman, Islam, ihsan. Rukun iman seberiji? Rukun Islam hijikeun 5 jeung genep. Rukun ihsan hiji, anta budallahu ka annaka tarhu, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Rukun ihsan hiji, iman, Islam, ihsan. 5 jeung genep 11 tambah hiji tuh nu di tukang oh eta teh nya nepi ka karek oh etanya 12 bener. Nabi lahir tanggal 12, modal nage la ilaha illallah ternyata 12, Muhammadur Rasulullah ge 12. Maka jalma asup kana Islam hiji iqrarun bil lisan, 2 amalun bil arkan. Pek baca ku caritaan, pek pigawe ku perbuatan. Matak jelema nu geus bersahadat gerak kalakuan alus era ku sahadat sorangan. Monya aya bersahadat pediet, sabab Nabi teu ngajarkeun pediet. Kunaon atuh Nabi ngajarkeun 2 kalimat syahadat teh? Tah Nabi ngajarkeun 2 kalimat syahadat teh ku akhlak. Urang lalajoan atuh akhlak Nabi yuk. Nabi indit ka masjid di tengah jalan anu nyepok ku tai onta, wur tai onta ka Nabi. Nabi wangsul deui ka rompokna, ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul, naha uih deui?" Ceuk Nabi, "Aya nu nyeblok." Kunaon? Ku tai onta. Kumaha ceuk Siti Khadijah? "Ibak deui we." Teu geundeuh teu maleukbeuk eta hate Kangjeng Nabi jeung hate istrina. Coba lamun pasalaki ibu. Naha balik deui teu ka masjid, aya nu nyeblok. Kusaha? Si RT. Kumaha ceuk ibu? Tah bedog kadek RT kitu mah. Geus pibahayaeun pa urang. Matak paingan ka urang moal anu nyeblok, da pamajikan ngamuk wae. Ibak deui we ya Rasul. Ibak deui init deui di seblok keneh, ibak deui di init seblok keneh. 3 balikan di seblok wae. Ka 4 balikan Nabi init deui, culang cileung. Nah ka mana nu nyeblok? Nepi ka ditungguan. Datang ke masjid, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, naha telat?" Jawabannya simpel, "Sumuhun telat." Coba Bapak, lamun ditanya ku DKM, "Nah kamari telat?" Da moal 7 gujrut atuh, "Ieu nyeblok euy." Kusaha ku RT euy. Jeung RW sekalian. Kumaha ceuk DKM, "Serang euy." Gelut teh di jalan. Dan nafsu urang mah pan. Bener? Nabi ini teh dekul Nabi ngaimaman salat, sabada ngaimaman salat Abu Bakar ngaharewos, "Ya Rasul, aya nu udur." Saha? Itu bumina. Ternyata nu nyeblok Nabi. Kumaha ceuk Nabi? "Urang longo." Balikeun ka salaki ibu, dibejaan ku tatangga, "Euy, nu nyeblok salaki maneh gering, da moal teu jaipongan jeung ibuna atuh." Lebok dorakati aing teh. Matakna ulah kumaha wani panglewangan gitu. Leugeudeut pan diacungkeun ku Nabi teh saha di antara urang nu boga duit leuwih. Utsman, Umar jeung Ali ngacung, "Abdi ya Rasul gaduh artos anu leuwih kadiekeun." Bade naon? Urang ngalongok jelema gering.
kafir Pak deg dilongo kabayang teh coba umat Islam boro-boro kafir Islam sorangan ditara dilongo kajian nepi ka modar teh eta ledang muludan deh aduh keuheuh cek aya kaneh keun sapareumna weh tenang ngalongok itu tepan ngagebeg Pak Nabi jeung ngabring jeung sahabat itu ngagebeg ngadeg-deg kumaha ceuk Nabi jempe anjeun sahabat kami teu apal di naon-naon ditutupan rahasiana padahal kafir Pak coba umat Islam ayeuna nyokelan kana rahasia batur Nabi sok haye kepo wae eta nenegerahan ucan kawin teh naon maksud teh abong manehna geus boga dua urang acan teh otak paling sebal lamun ka uleman bapak-bapak nutur-nutur sing teh ka panganten pan sok ngadoakeun abdi teh nya sing sakinah mawadah warohmah kumaha ceuk bapak eta lain kitu wae cenah iraha deuk nyusul genok hate hayang nonyok tah ngan kuring sadar kuring teh ajengan cek batur sok ceramah era lamun kudu gelut jeung aki-aki ngan Allah mang jawabkeun isukna aya nu mawa keur dikubur aki-aki eta datang bah iraha deuk nyusul ngamuk teh sia teh aing ngaheureuyan batur daek pala badi heureuyan pundung maneh mental teh tempe teh wa ana mah geuning mawa batur loba segala tak lamun diri sorangan abdi kitu nu kitu teh ieu mah loba tad nu kitu berarti loba mah geus kasihkeun tak urang-urang teh nah ari bapak pangajian teh jadi ngagibah wae wah ieu mah jamaah nu pangdorakana ieu jigana mah Pokoknya loba cenah tad nu kitu teh. Aing ngaran loba mah geus mawa umumnya. Coba lamun kieu abdi nu kitu teh mawa sorangan, ieu mah loba. Ibu ge kudu kasihkeun disebut loba atuh. Tak isuk tanyakeun saha sok omongkeun saha kitu teh sih. Cek si bapak aing mah kaduh ngomong eleh wae cenah. Ku Nabi teh diasongan artos. Kumaha ceuk Nabi sabaraha poe anjeun gering? 3 poe. Beak ka dokter sabaraha 300 kumaha ceuk Nabi kuring jeung para sahabat ngalongok ka dieu teh deuk nyangakeun duit bikeun duit teh 300.000 heuh ieu mah bahasa urang tak alak Nabi teh nepi ka dinya ngan ieu mah ku kuring dibubuhkeun bere 300 pan ngadeg-deg itu teh mana nu karasa ieu ya Rasul langsung didoakeun doa panyakitna dicagerkeun ku Allah lewat doa Nabi hatena ngeunah dicagerkeun ku duit Nabi tah ari ieu nu perlu gering kitu. Da jigana mah atuh kieu Pak, di urang mah nu gering teh kieu. Bapak saha nami? Padana. Oh. Artos. Oh, jadi padana. Paling ngomong artos. Nah, atuh merengan 50. Pandana beda jeung Pak Haji Dadang langsung langkung naonna ana adek mere mah tong mikiran nu langkung padana udur RT datang ke padana padan naon euy panu gering ibu manya teuras nu gering mah kitu naon euy bejana balik pangaosan gering pan keur ngalogikakeun gering geus ka dokter geus beak sabaraha teh ka dokter Dedi teh 500 kumaha ceuk nu nempo sing kuat sing sabar heukeun bae cirina di aku umat Nabi Muhammad nempo teh nempo we padan yuk assalamualaikum kuring mah sadar ieu hatena bakal kieu babangok Nabi mah mere duit jeung ngadoakeun tah urang mah karek bisa ngadoakeun can bisa jeung merena didoakeun tuluy ai gering ongkoh biaya ka rumah sakit gede deuk saha nu nebusna coba tebus biaya rumah sakitna kakara doakeun babari cageurna kitu atuh contoh Nabi mah akhirnya teh kumaha ceuk padana hayang teh karasaeun ku bebongok si RT da nah ada heueuh balik ti padana gebru RT gulabu kering atuh ingkleuk padana jeredeg jug jaregjeg dendam pan hayang nempo itu dah hayang mah panas RT naon padan
bejana maneh gering balik ti urang teh. Sabaraha poe? 3 poe. Beak sabaraha ka dokter Dedi? 500. Da pidatona hampir mirip. Sing kuat, sing sabar, heukeun bae penyakit mah cirina di aku umat Muhammad. Heuh nempo we RT, yuk assalamualaikum. Kumaha ceuk padana? Lemong. Itu dendam. Tungguan 2 minggu calager duanana gelut tadi sawah. Nabi mah nempo nu gering teh nanya heula mere tuluy ngadoa. Urang mah nempo nu gering teh ngadoa cadu mere. Ya, hiji tah akhlak Nabi nu moal katurutan. Cing atuh nu kadua nepi ka sahadat teh nepi. Nabi deuk wangsul, ieu jelema teh pan kafir, Pak. Nyeblok Nabi, geuleuh ka Nabi ngoronang, "Ya Rasulullah, aya naon anjeun? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nyurucut cai panona ngagabruk ka Kangjeng Nabi asup Islam, sadar kana dosa jeung doraka tapi Nabi teu dendam. Keren, Nabi mawa sahadat teh keren. Coba urang mawa sahadat piamakeun batur urang. Begitu ngomongna sebelum bentor atau fanatik ka batur teh. Jelema nu fanatik mah ibarat mawa bal dialungkeun kana temok cantang tu acur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Kade Pak ulah sok kitu, urang bisa salat, ari anak dijamin bisa salat. Anak bisa salat, ari incu bisa salat. Incu dijamin bisa salat, ari buyut. Buyut bisa salat, ari jangawareng. Jangawareng bisa salat, ai kakait cibur. Kakait cibur bisa salat, ai kakait katel. 7 turunan urang teh matak tong lalajo turunan batur da boga tanggung jawabna. Turunan urang lalajoan mah hanas nyalahkeun batur ternyata incuna sorangan leuwih gelo batan batur. Kumaha ceuk batur? Hakan tah. Waduh. Kumaha sok mere komentar deui atuh Saiful Jamil. Pan anu sok komentar mah Saiful Jamil. Matak tong lalajo kasalahan batur urang bener sote. Anak urang mah cantang tuh. Anak urang bener cantang tuh incu. Incu urang bener cantang tuh buyut. Buyut bener cantang tuh udeg-udeg. Udeg-udeg bener cantang tuh kakait siwur. Matak geus samet ayeuna tong lalajo kasalahan batur besi kasalahan nepa ka awak urang. Hiji tah akhlak Nabi teh nu moal katurutan. Heuh moal katurutannya. Atuh naon atuh ladang muludan teh. Nu untung teh ukur urang wungkul. Nya abdi mah ladang muludan untung mah. Balik depan eta tuh nu paling power ieu teh jamaah isuk ditanya ti mana peuting pangaosan sanu ceramahna nagarana kumaha kitu we rame geus matak cik bapak MUG ulah ukur seurina amalna anu bangga teh nya cing atuh nu kadua akhlak Nabi nu kadua hayang nyaho ieu. Di juru kota Mekah aya jelema lolong bari Yahudi pagaweanana ngaledek Nabi tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo lamun aya di pangalengan jelema kitu tah nana gerhana jadi komandan perang ieu jeung aing naha ngahina ka junjunan kuring wani paeh nana gerhana lamun aya jelema ngaledek Kangjeng Nabi saking kukehe baheula aya Pak ngomong we ngacobrot tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo Nabi nyamperkeun nu pertanyaan Nabi lapar anjeun alah nepi ka teu diprediksi ku bapaknya panya urang kitu Nabi nyamperkeun rek nonyok ieu mah lapar kumaha ngomongna nya heueuh atuh lapar ku siweul nyokot roti ieu kuring boga roti bisi anjeun lapar dihuapan Pak wal eta kanu ngaledek ngahuapan geus dihuapan si itu ngocobrot deui anjeun teh pemuda alus ngan wayahna tong deukeut jeung Muhammad teh jelema gelo Muhammad teh jelema teu ceureuh Muhammad teh tukang sihir teu lemek teu nyarek Kangjeng Nabi isukna nyamperkeun deui lapar isukna nyamperkeun deui tah kuring nanya ka dieu tah ieu teh ladang muludan aya muludan teh meeling lahirna Nabi jeung nu dilahirkeun ku Nabi nyatana akhlak mun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal alus ladang muludan teh alus teu neurak-neurak geuning eta tah euna bapak heuh teu napa cingan hayangnya padana urang tanya bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak si kumis jiga lele pan aing ngahina mah pan ngahina mah beaknya si kumis jiga lele tah bapak mere ka tatangga ngahina padana deuk mere di moal tuh moal kuat bari jamaah trot jebut moal padahal ieu teh muludan Nabi Muhammad mah dihina dicaci dimaki kana lapar teu mere isukna mere deui akhirna Nabi ngantunkeun Kangjeng Nabi Muhammad Abu Bakar tampil Aisyah naon nu dipigawe ku junjunan kuring waktu subuh sok masihan tuang kasaha ka Yahudi anu lolong
anu sok ngaledek jungjunan kuring sumuhun ceurik Pak Abu Bakar hate moal katurutan jungjunan kami tuh kapan kurang moal katurutan hate kitu ku Abu Bakar dicokot rotina si itu kan ngocobrot wae tong deket jeung Muhammad jelema gelo tong deket jeung Muhammad jelema gelo eta roti dikieu tah ku Abu Bakar saking geuheul dilalapkeun kana bahamna tong deket jeung Muhammad palebah Muhammad pan calangap lep roti lap atuh pugus eta saha ieu cek Abu Bakar kuring Abu Bakar nah ada nu biasa malain kieu kumaha kitu nu biasa ditatap diusap ditanya lapar jeung henteu lamun lapar dibabalan lamun teu lapar didagoan heula sabarna luar biasa anu biasa nah ari ieu janji geblus kana baham atuh aing teh ongkek kumaha cek Abu Bakar hampura kuring mah lain eta lain nu biasa kuring mah Abu Bakar itu nanya saha atuh Abu Bakar nu biasa karek ngupingkeun nama Muhammad nyuuh harita keneh nah mah jeung nyuuh ingat lalakon dosa dihina na Muhammad dicaci na Nabi Muhammad tapi Nabi teu dendam maot Nabi ku Abu Bakar diomongkeun yen nu barang bere anjeun teh Muhammad ayeuna geus eueuh ti alam dunya nyurucut cai panon geus nyurucut cai panon kitu nangkep ka Abu Bakar ya Abu Bakar anterkeun kuring ka kuburan Kangjeng Nabi deuk naon bebongok maneh deuk ngahina deui moal Abu Bakar demi Allah moal deuk asup Islam ayeuna keneh sahadat nepi ka jelema kafir bolongkotan bari ngahelek kunaon eta ku akhlak Nabi tara lawanan paingan urang pidato tara didenge batur da ngaledek wae atuh leuing mah teuing jago pidato Nabi mah jago contoh urang mah karek alus pidato ngan goreng mere wayahna kudu ditarimakeun ku sararea kuring genan gerhana karek didinya tah makom pinter pidato ngan anggang contoh katurutan moal poin nu kadua geus berat deui wae sing atuh nu katilu nu terakhir terengusan lain abdi nu tos teu betah sok bapak mah betah mepek jadi sajam deui berarti hayang nepikeun 12 nya sok ada moal nyarek sok padana nepikeun 12 urang mah ibu urang barali ke keunaan teh senang nagok nih buka jam 2 hepek we terserah pe moal aya nu nyarek hayang nepi ka jam 2 peuting kieu we tuluy sok tah urang son beresan urang arwih keuneu antep cenah nagok bongan ecek dirina oh cenah sajam deui anu bieu 12 hepek moal anu nyarek pek ai betah mah pek da datang ka imah ge pemajikan bakal ngamuk naon tadi matak mending di dinya we tuluy apaan akhlak Nabi teh sampurna hulu kuhul Quran akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran eta mah bagian kecil bagian kecil nalika Kangjeng Nabi ceramah di Thaif nu aya ngadon di baledogan ngucur darah tina pangambung soek keningna potong waosna nyurucud tina mastakana darah ngalir ka hadap dihalangan ku sorbana set baseuh eta sorban nyak celakan deui ampir antal kana taneuh dihalangan ku sorban nyak celak deui tina senal eta darah dihalangan deui ku kaos kakina nyak celak deui dihalangan ku panangana nyak celak deui dihalangan ku lahunanan Abu Bakar gogodeg ya Rasul kunaon eta darah bet dihalangan malaikat ka kuring harewos kumaha eusi harewosna lamun darah Muhammad netes kana tanah Thaif maka harita keneh laut siap bahe tsunami ngaranna angin siap badag lilimungan badag gedena bahkan gunung siap betuna dunya siap hancurna saking ku teu ridho kakasih Allah diledek jeung dihina nah hama jeung dihalangan kuring teu ridho lamun urang Thaif hancur encan Islam nana gerhana ya aduh aya ngabaledog misalna pemuda dog hiuk soek lol pa MUI cek MUI kieu deuk dikumahakeun tad mangkeluk seperti kieu da cek urang kadek MUI kagok jelema gelo gitu mah urang datang ka ngode baledog tuh jadi gelut Nabi mah netes darah kana taneuh nepi ka ulah naha lamun sampe ka Muhammad darah anjeun netes kana taneuh Thaif poe ayeuna laut bakal bahe tsunami ngaranna bumi empa diingeung-ingeung bahkan angin badag-badag lilimbungan bedituna gunung bitu dunya ge hayangeun kiamat naha nempok kakasih Allah dihina jeung dicaci tuh dunya wae mikanya ka hartos coba sanggup teu hate urang nepi ka dinya karek amplop leutik ge ceramah jug sakedeung urang mah teh
Eta ceramah dituker-tuker jeung amplop lieur jeung eusina atuh. Lieur 3 poin kapigawe moal. Boro-boro hiji 2 3 Nabi teh hulukul Quran, akhlak Nabi akhlak Quran. Ieu mah 3 bagian kecil, saha nu geus sanggup, saha nu geus mampu, hate mana nu bisa nyusul hatena Kangjeng Nabi. Sok ngararaku matak urang ulah asa pang Islamna, ulah asa pang hebatna, ulah asa pang alusna. Diukur ku akhlak Nabi, mana urang nu sanyana. Jauh keneh tanah ka langitna urang nuturkeun Nabi, tapi Nabi teu punung engke di akhirat. Ummati ummati ummati, Nabi geus cicing di surga gegeroan ka umatna, ka Allah minta widi Gusti turunkeun abdi ti surga. Deuk naon Muhammad, ummati ummati, riweuh Nabi neangan umatna, bari umatna teh keur ngap-ngapaan dina neraka, umatna teh keur lieur, umatna teh keur disiksa, nepi ka aya nu ngacung, ya Rasul abdi umat anjeun. Kumaha ceuk Nabi, nyaan anjeun teh umat kami, naon buktina? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cek malaikat tanya salat zakatna, salat teu henteu. Eta mah jeung padana tuh. Ai syahadat keur ai salat henteu. Nepi ka Nabi sujud, Pak. Sujud dia. Sujud dia. Ya Allah, dosa umat kami gede na luar biasa. Tapi aya kanyaah anjeun anu leuwih gede tibatan dosa umat kami. Ternyata urang teh dibelaan ku saha? Ku Kangjeng Nabi. Bener, Bu? Salat nu mana nu bisa ngasupkeun surga, husu ge hese. Maca Quran nu mana nu ngasupkeun surga, kana HP mah 2 jam nepi ka belel panon 5 menit diajak yasinan heuai wae sok ngaku. Sok. Tuluy ngaku surga, na mana surga teh di Garut. Lalajo dangdut ti jam 7 nepi ke jam 5 nagog jelema. Aduh, eta da lagu Ade Astrid gala-gala. Oh, mau ngalagu teh hararayang teuing. Gala-gala, aduh, di jam 7 sampai 10, coba diajak yasin 5 menit, tah ieu ge geus gede salah itu, pengajian na gerhana, bong jelema teh loba, pengajian ustaz setempat 10, api-api ngompol 2, api-api jajan hiji, dengekeun jeung henteu, nah di besok saralah, ngahargaan kalian kudu ngahargaan ustaz jauh, hargaan mah ustaz nu deukeut, ibu maot ditahlilan ku saha, kudu deukeut, ibu gering didoakeun ku saha, galingging panas tiris ibu dibawa ke rumah sakit kusaha. Nah atuh nu deukeut tara dihargaan, bet ngahargaan nu jauh. Kuring mah jauh urang loga. Uih we juga atuh meuni. Budak keur ngopi bae uih cenah uih. Budak keur betah keur ngopi diajak uih cenah uih. Kuat kadenge pisan atuh da ku ceuli. Uih juga tuh. Teuing ceuli teh ku rowengeun lah. Ku sebab hayang uih Dedek. Hayang uih teh henteu eta geuning. Nenekna nu hayangeun memureun. Eta budak mun ditanya, "Dedek bener hayang uih?" Tuh, uih cenah teh duaan dia. Ampun, kula bae kaseureun di pangalengan malah. Ceramah teh aing merek punung Tuh, bener Bu? Bener naon ari bujuk bener. Nabi teh akhlakna hulu kuhul, Quran akhlak Nabi akhlak ari urang, Quran nu mana nu aya na akhlak urang. 30 juz Kangjeng Nabi kaamalkeun. Juz nu mana nu kaamalkeun ku urang? Fatihah teh Pak ti bismillah nepi ka waladolin. Ayat nu mana nu kaamalkeun? Boro-boro mah Fatihah 7 ayat, bahkan bi wae teu kapigawe. Bi teh ku irodat Allah, ku takdir Allah, ku izin Allah. Mana nu geus mampu diri urang nyarenkeun ka Allah sebenarnya. Kadang-kadang urang pinter asa pinter, urang daek asa daek, urang alus asa alus. Di mana bina? Pan bi teh ku kudrat irodatna Allah, berarti urang tong ngaku urang nu pinterna, tapi ku Allah urang dipinterkeunana sehingga kapinteran dipake ibadah ka Allah da ku Gusti Allah. Kahartos ya. Ngaran kahartos banyak geusane cirina ceramah alus atuh. Mata kahartian oge Aya di dia aya PDKM masjid ieu tak? Mana? Mana PDKM, Pak? Pak Asep. Duk mere duit. Moal dibawa. Leam. Keur DKM we dipikeun urang. Lain kuat bentes nyebut alhamdulillah. Teu hayang ngitung sieun teu ridho.
500. Enggak, entong duh kata rada ngadeg-deg ya. Allah dihitung bro. Sok atuh dibantuan opat. Eta nu 50 jeung 50 atuh ari ngitung duit gede nu gede jeung nu gede nu leutik. Wah, ya biasa ngitung duit 2000-an teh kieu ya. 500 genep ratus nu 5000-an teh jeung 50 genep setengah tah. Peker kas masjid pada KM nya. Nu capek abdi itu teh. Nu ripuh abdi, nu ngocobrot abdi, duh nu untung mah DKM. Ngan aya nu dosa gede, saha nu suudon. Saha nu suudon, kieu nu suudon teh. Nyanyi disawer marukanana urang moal dibikeun ka DKM lebok tah matakna ulah suudon nyimpulkeun perkara udah nu katempo nyimpulkeun perkara ulah nu kadenge awas ending akhir urang teu nyaho talung keneh jelema salah tungtungna bener daripada ti awal bener tungtungna jadi salah well aduh kuat lila ngitung duit 5.000-an mah nya 720. Oh, sok atuh ditambahan. Aduh. Lain babageurna erana. Alah 50 ya. 725. Mun ditambahan 100 jadi 825. Mun ditambahan deui 100 teh jadi 825. Urang teh hayang jejeg jadi 1 juta maksudna teh. Atuh umanya kurang kabeh 725 75 deui tah. Oh, tah ieu aya. Tuh. Allah. Bener euy. Aduh. 825 namanya teh tambahan 50. Jadi 1 juta 25. Teu pas keneh. Cing hayang nyuyung ieu pas teu. 7 genep 7 8 salapan 25 ya 30 jadi 1 juta tan nu 5.000 teh lah di dieu pan karek 1 juta eta 5.000 leuwih pan 25 tah tenang abdi mah geus peuting ge kana bab duit mah abdi mah tah eta 1 juta 100 teh tah ieu 1 2 3 4 5 genep 7 8 salapan 10 1.200.000 hiji 2 3 4 5 alah 5.000 deui kagok atuh aduh toh yo aya cenah aya 5.000 pasnya tah geus da abdi pokona hayang nu pas-pas wae abdi tah jadi we 1 juta 1.200.000 tuh 1.300.000 aduh ari ibu-ibu tadi nu qosidah bebeunangan kieu teu he goreng ngolo teh tah lamun abdi mah hade ngolo matak Pak Haji ka olo padana ka olo aduh tapi urang ge jadi ka olo ku DKM da kuring sadar atuh urang teh ka masjid ieu teu ngalongok atuh nyumbang-nyumbang ku duit batur terjadi masalah da ieu mah sakadar jembatannya Bu dalamun abdi teu kikian mah cantang tuh tukang mere dia teh pan ari kikian mah tuh Pak Haji mere padana mere nu pengker mere atuh abdi ge kabawakeun aduh aing mah euy mere ta eta teh ending terakhir Nabi Muhammad berceramah di bere doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi hayang anjeun hayang kop rizki maneh milik kuring rizki maneh milik kuring ai milik mah anu dipimilik ai rizki mah geus cicing di akhirat nu dibikeun ka batur teh eta teh rizki urang anu keur ceungceuman cengcelengan di akhirat tah itu rizki ai milik mah nu dipiboga can dibikeun ka akhirat tah ibu teh boga milik ngan can disumbangkeun isuk atuh teu di akhiratnya ngarah jadi rizki tah dibere doma dipenta nepi ka dibikeun ayeuna nanagerana pan mungkin beres ceramah teh bakal diberi amplopnya pegat ku ibu belah ditunya pegat deku padana ge pegat tah padana megat di ditu abdi rek jalan ka ditu tuh makam tah dipegat deui di makam abdi rek ka dieu tah malibiran ka tukang dipegat deui ti dieu jigana rek monok nepi ka subuh di dieu
hoream daripada lapur duit. Sahaeta nanagerana hari Nabi mah diberi doma dipentak dibikeun nanagerana diberi amplop geus tong make jeung megat moal dibikeun. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu katedak luhur sahur teka ukur sabda anu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning endria labana kasalamatan lawang kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka Ustadz Nana Gerhana, mudah-mudahan naon rupi anu parantos dikedalkeun ka urang sadaya, mudah-mudahan cing ngajantenkeun barokah atanapi jadi kang urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.